Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan, memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si ai hayang-hayang teuing mah tah daki aing. Aing mah ditu deuk kitu bae sih. Urang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu saekeun. Sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep. Tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna. Acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa guys. Dek balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae mah, dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Loon atuh tah mah. Ngazakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu tah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Cara puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Ndek ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping meneng ti bupati pan imamna ge atuh. Waduh. Eta imam blon. Nah, mending penting bae geus penting bae geus daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener li'ilai kalimatillah nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majazi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan.
tukang 2 tukang nyokotan, nomor ketilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakatna bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, oh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah. Tuh bagikeun. Ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Masalah ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunna ka BHS, dibelikeunna ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mah RT mah. Mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah. Deuleu ku sabelah mata. Aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal diinsyirofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Teu masalah kula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Wewe, cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab, dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelis ya. Aing ge baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harubak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan. Mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngameunangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngameunangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu mah teu maksudna naon, maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodong deuk henteu sabodong geus bae.
geus jadi tumbal aing mah dioromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh kaditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi katadina menang ila mana lawan atuh amilin badan sama tuh amin menang gitu tak ngaji kadang ikut celi beta jatuh mana ya tun itu nama saya orang ini kan sorogan kos gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa ngadengekeun itu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilo ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa barang sana bahasa kisoleh aya beta parang sana eta ku hook ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mau dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang ngelempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula tadi dibacakan kitab dina hadis tajul jamekna panjang teh tarawehna urang 20 tilu mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi di pardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sayyidina Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae ieu urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak Tuhan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wahtisaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang
geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 moal lah wongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu nabe tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjengna ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah mah langsung bae neureuy hadis Kangjeng Nabi oh jelema beuki jengkol keneh beuki hulu asin keneh masih keneh beuki main catur keneh dek nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi makapan terbuat natina nur nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu teu sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 hayuh deuk saha mengadu coba urang kuari endek saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab teu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau arep endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kituan tamatu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa madak ngala awe geulisnya saya we ditanya neng di mana cicing bae neng di mana cicing bae neng saking pundi neng oh mau wah geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronjo WG itu mah terparah sedunia ge Jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui urang ka krese ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama
tapi orang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge orang Jogja bari ngoser bari sumuhun dawuh adat kekeratonan dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wahara jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda we Sunda urang ke Bandung ke Bandung terus ke Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor jangan tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge hudang bae pokona mah Sunda Rawa Masyaallah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae masyaallah dia jeung saka di EWC di bawah teu hei cek urang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu idih wahara cek urang teh atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge masyaallah ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acan weh, orang jadi kieu bahasa. Nah, orang cerita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana, Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos gitu moal deh. Moal tah. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ngadenge Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Mana aya? Tugas gitu bahaya tau. Waduh Melayu guys parah jasa tamang guys. Tah eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rawi mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah bacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta memunda faring jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan bisa tukang ngenteh aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah cepatkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah
tapi ke Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mantap urang ge jadi imam teh deuleu heula wow kan deuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh enggak saya geus beres insyaallah ya Karim kan mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran ban taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh teu dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh izin teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majeuna meunang 8 rakaat pareum listrik da pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha atuh jate talar bogan saha milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantap maca we kita beriad ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riad ge sakitu hesena dibacaana ku nu teu mondok mah kuare deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantap innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh sampurna sia ayo angadu terus teh sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis
daya salat pikeun anu deket ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid. Di tafsiran la salata ay la salata sahihatun. Di tafsiran deui ku ulama la salata ay la salata kamilatun. Di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir. Bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la salata li jaril masjid illa fil majlis. Teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid. Lamun make la salata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh. Tafsiran deui la salata kamilatun. Teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana? Kanu teu salat bae masalah ge. Cek nu teu salat teh ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeung teh. Geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia. Blon teh. Eta ucapan Kanjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu. Dia lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama sihatul amal. Naon tah Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Ngadalil. Wah, ngadalil. Berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal. Usul fikih teh bagianana. Ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon? Ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Dijieunlah kaidah. Masya Allah. Ku hari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah. Asana ceulina digertak kaji ku aing. Ya keur carita ulah sambarangan. Quran jelaskan ku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskan ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya kitab kudu dibelem ya. Belum ya kitab ya. Teu beres ya sekupi ya. Ya Allah. Mandak ku Allah teu disinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ieu kitab ieu. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kurang teu kabaca. Kurang teh lebas sekupian. Golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat. Eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani, ruhani teu bisa dibobohong. Teu bisa dibobodoh kunaon teh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu. Tapi urang ngan gideg da embung. Jangan naon teu kahartieun tah kitabna tah. Kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna. Lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jang nyaanganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunani asana salah ieu kunani kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan teh sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mah ngajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngageblek sia ieu kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mentek ge ulah sama nah ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu sami'na qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni
berarti kan ieu tata lepah hadis mah samitu an anu samina an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idola ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang ti saha hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaan jadi geus meunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mada kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara mah mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan lamun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisa urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempal di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tangkal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tangkal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona teh geus jelas cara batu amal-amalanana jaunggal poe maca Quran mun aya nu ngondang tapi tak bangsa sieu ieu tah aya we nu ngondang maca kulhu we nu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis rada naik tapi ya mah geulis do geus tanding tah mah geus
beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus kanyahoan nanya orang ka kiai he naon berarti di hatena teh sono bilang oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kanyahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling terlebih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jangka kuburan ya Allah ya Rabbi pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi tapi santri jelemana kuari diuk di dia hatena mah dijahe lain salah aing ngomong di akhirat jadi jasadnya di dia tapi hatena nu di kuburan hatena anu di sorga hatena nu keur ditimbang eta kan dimensinya luar biasa santri mah ye bupati mangan saukur ruang riukup dengan skala duniawi camat gitu kene polisi gitu kene urusan akhirat dan pikiran dunia santri masya Allah atau komo kiaina kos kiai ge pikiran nanggus di ditu bae nama di mana di ditu ya Allah nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis atuh hese lamun kamari ka Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh tapi barang datang ka ditu ya Allah gareuli sore di Maroko teh ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan jadi orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya tak mung balik jangan main mau mal balik cenah kunaon hayang di dieu bae ai kitu deuk naon Mang Haji garilis jasa cek cenah aing mah betah di dieu heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia teu bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade eta anak raja nu gelis teh geuring muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager masya Allah kari akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masya Allah mun leumpang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelemanya ajo kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah
zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan. Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng. Namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin. Seperti gitu. Dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya. Oh, datang di berbagai daerah. Waalaikumsalam. Naon ni? Incu, leungit. Menta cai, jakina teh incu. Incu dah umur sabaraha? Umur 17. Lalaki teh awewe. Alah, atuh ieu mah ku cocodot nih. Kak Kiai datang dah. Aju Kiai dah kok. Atuh biasa bae, sapira mere cai ya. Minum. Beres, geus ulah hese-hese. Waalaikumsalam, cerik subuh-subuh salat mencan. Naon lemel kotor leungit cenah. Di mana leungitna? Di imah. Di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang. Atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah. Urang mana sia Cilejet? Goblok sia. Tah. Mere cai deui. Terus kos kitu bae terus. Geus we. Waalaikumsalam. Naon di mana? Tetangga beladinya. Naon? Kuda dek hajat isuk minggu. Ayo naon tuh ka dieu? Minta cai supaya ulah hujan. Terus kitu panda. Ayo, benta cai kasih eta tah. Bere cai. Hujan mah gebrek bae. Eureun. Anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk. Masya Allah, ai bere cai nu bener ji. Make jampe atuh. Kiai mah kos gitu. Nah, ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun. Dijampe ku cai, jampe ku mantra-mantra, jampe ku ayat suci Al-Qur'an, dijampe ku doa-doa, tetep bae teu daek cager. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani, aya deui ka Mang sagarana Ki Musa, tak anu kos karar itu tah anu sok di kamar cicing di keluar tilok naon tilok sebulan 2 bulan ke sakali keluar didareulekeun ku jelema tah besi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar da teu kaluar-luar. Nah ieu geus ada bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teu anggeus. Masya Allah. Nah ayat tak kiai modal gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zohir makin dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zohir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos gitu mah tapi dimensi batin. Masya Allah dijauh kene geus kadeuleuh mun awewe teh mah euy lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe tidak bentar tiup tidak bentar neng coba bentar. Neng pernah teu ka Mesir? Pernah teu ka Yordan? Pernah teu ka Baghdad? Pernah teu ka Mekah? Daek teu diajak ka Mekah? Ka Baitullah? Madinah pernah ka Madinah? Daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Pernah teu ka Uzbekistan? Beuntan nya, hah? Uzbek. Beda ya.
ngadenge lemburna bae geus ngorejat tah si ieu pan baheula boga kaboga orang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak hudak cenah kakara kayak ngadenge Bandung na doang aduh langsung bernostalgia inget Masya Allah tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan daek bebe ajak ka tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager gerage ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ha langsung jana pelukan Dinda sayangku Masya Allah aduh nah ieu penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana bapa teh dianggap emak teh dianggap batur jeung rekan sekitarna teh dianggap bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali tapi teu jadi gering itulah cinta begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta Masya Allah sehat kabina-bina eueuh tanda-tanda gering sama sekali eueuh tanda-tanda nah iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa ieu carita-carita Jalaluddin Rumi nukula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau poho ke naon cinta orang ka Gusti Allah hayu coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah mana cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini ini anget ge eleh urang ku anggal ye nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah hartina geus moal panjang deui jeung moal lila deui pasti kalebur aslina nyana tahajud titah ku kula Allahu akbar ai tahajud di kamar pemajikanana Masya Allah khusyukna luar biasa khusyulah begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pemajikanna nyingkap pan anu ngacung 2 lain normal tolol aja nu ngacung 2 pohoan teh assalamualaikum deui oh ini dia masa tahajud gos kitu sakieu nu kolot teh geus mantak lamun tahajud wayahna Ajim adi ulah sok di kamar pemajikan misah
atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi dua. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngaranna poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki. Anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih di bawah apa itu tasbih? Sugan teh membaca subhanallah lain kana mah. Kabayar moal kudu. Teu beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain jang dunia, kunaon dibawa ka dunia tolol da kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah. Isin di hareupeun Allah mun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing deuk disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur. Balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang. Walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin, pang musibah-musibah, pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im. Asal siapa ka sorga Im. Kajen deung-deungeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai, wow jeung ahli Allah. Wari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai. Kos kitu mun teu percaya paeh ge ratilah. Silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan, sia asup ke negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun teu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantak kula dibujuk titah ieu ti teu. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Ngamun leutik mau ngaing mah. Ji ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sa bupati tak kudu bisa kitu Im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati nah itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan tuh dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu gen tama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah
ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna sabaraha janda sabaraha fakir miskin sabaraha yatim ketika ente jadi lurah keur jadi lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya janda miskin alhamdulillah cak lurah tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean nu mana sia mere tuh nu di pojok nu imahna eta teh sama janda ngora jahe atawa teu kudu dibejaan atuh kos kitu mah ya sia ge osok mere ya nah gitulah para jamaah ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia ternyata di akhirat lain kiai kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sok geura jabatan makeun bae teh urusan dunia urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai ustad santri pejabat nu kaya nu miskin wabeh tama bakal jasa mantak ngaji gerage kade ente jadi naon abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas ente kiai di partai lillahi taala Allahu akbar ayo lamun teu ikhlas atuh dek naon digawe ikhlas tidak lama demi bangsa jeung negara beneran mun ditanya ku Allah mal isi ih ulah kitu jeung aing mah kitu bae ayo sia hak maksudnya naon ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan nah lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih gitulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah di mana sih sebenarnya Allah hayang kapanggih ya urang jeung Allah di mana nu sebenarnya Allah duh di Mekah Allah mah aya ge di ditu di mana sih kapanggih jeung Allah apan urang ka Mekah teh ya ka Mekah eta teh menuju Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah imah Allah artina aya Allah lah di dinya Allah na di mana atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah tanyakeun tah sieu tah kiai cak manusia wallahu alam cak Allah sieu kiai sarua malah tambah kuyai mah kuya dicai mah kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah tamu Allah ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta dek silaturahmi ka Allah moal keren amat ndek jadi tamu Allah ka Mekah berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah wahai tamu-tamu Allah lain tamu raja lain tamu gubernur lain tamu Arab tapi tamu Allah urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah di mana Allah sok geura ka Baitullah kapanggih jeung Allah henteu kapanggihna jeung sa urang Pakistan susuna gede Masya Allah pohara India gitu kene aya di Baitullah urang Turki nya garelis teh bahenol deh tah kula bareng jeung ieu ka Mekah ye bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah kunaon eta keur tawaf Masya Allah nyekel HP shooting Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum kula greget sakajana tah tuh nya mah di shooting nya tuh oh geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabi terus Masya Allah geus beres teh atuh nah aya cenah ke di dieu cenah urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta teu kolot-kolot eta asa kos kitu tawaf
Ya Allah mantap kula ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abi mamawa jelema model kos ge kahareupeun Gusti hampura sugan teh teu kieu Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah hapena cek ulah teh supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun bae nya di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? Ape leungit. Sakulah teh diijabah ku Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah bae beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh cenah. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karangnya nang engah. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah lamun aya jelema datang ka Semaru pil kurhi, Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Kula hayang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula rek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci deuk naon? Cicing nya. Iya rek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji deuk naon? Ya hayang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Hak ke balik ti Mekahna wae ditanya kapanggih teh jeung Allah. Jeung kiamat ti guru. Ayo satu doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi bingung. Aing ke mun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah kumaha aing ngajawabna. Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah beres jada munggah haji datang deh ke imah ke Baghdad tanyakan ku Syekh Maruf geus ke Mekahna entos kumaha sehat alhamdulillah dahar geunah ngeunah jasa cekeun aju aya teu ieu babalajaan sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah balik deui sia ka Mekah teu sah sia ibadah haji kos kitu pan bisa teu sah bangsa balik ti Mekah sih dongengna dongeng HS dongengna dongeng meuli teh kokoneng masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu dongeng eungkeuy-eungkeuyan leumpang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah alhamdulillah masyaallah kula mah eta di Mekah ngeunah HS geus berarti HS bae teh jelema di Mekah alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh beneran jasa berarti urusanna jeung awak alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah tuh iya bae nya ge kitu meureun anyar balik umroh tanya ditanya kukul kapanggih jeung Allah henteu jeung onta kapanggih. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah tetapi ieu adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik tetapi paling deket hadirna Allah di dinya ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah dideuleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa mantak tingkah manusia ucap manusia pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak carita sare patalina ngan sakadar jeung awak patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galan mulai gerage urang tempokeun kemahakuasaan Allah
Maha Agung Allah, Maha segala-gala Allah. Nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah. Isuk page eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah, eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi. Ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana. Yehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema di mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae. Ngora kene umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola geus siapeun kene. Deka mana sekolah? Deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapeun, kolotna ge siapeun, tapi di benak hati santri lain eta sekolah mah alas sapira sekolah. Engke aing namun paeh, waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi. Eta je udang cileuh bae gede pandiri. Eta can mandi can naon geus meuli wuduk pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Gila mun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kaubong ka dieu. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit engke di sorga. Ieu mah karak calon doang Bu. Oh, lain deui ja ambeuna ieu mah. Alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segera ge asupkeun ka dieu. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih lurah Majen maot ngadadak atuh komo sia mah teu gagah modar sia mah masyaallah karim lamun paharto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh masyaallah tah. Lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokana segala rupa. Ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh. Tinggal introspeksi masing-masing. Kuari mah rajana nu gering, rajana lintuh gering, masya Allah ya raja. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager, datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager, datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh. Pan ai kiai naraka mah keren, jas dipake. Kiai naraka eta kos itu. Ai kiai sorga mah cuek. Sarap-rapna wae lah. Kumaha kapanggihna sampira nutupan aurat, geus teh hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia. Ya, da lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur, sering salah imah kancingnya salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini kucu oh iya keur pakai kaos kan eta tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca aku nya ya Allah pohara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunanya yang kleh teh aya
si kiai ku goblok-goblok deh. Ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah. Nah, para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na. Di mana raja tadi mana? Di kamar. Jangan asup ke kamar. Raja bentak. Cak jana teu kuat. Lain lawanin cak jana. Kita raja kok emang enak enten. Henteu aya naon. Aduh parah. Maksudnya parah aku mah. Coba bejakeun. Kira-kira marah moal raja mun bejakeun. Coba tanya ke raja. Tuan raja, pajak ituan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakeun marah apa moal? Moal. Sok bejakeun naon coba? Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana? Coba moal marah. Datang deui teh kiai ka dieu. Tuan raja. Ternyata umur tuan raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun sekolah 28 poin makanya tadi nek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae cenah moal marah. Umur tuan raja 28 poin. Masya Allah cak raja. Aya geus atuh nuhun cak kiai nuhun. Langsung nyana ka pamajikanana, ka asistenna sajadah turunkeun sajadah. Sajadah amparkeun, tasbih lu gede. Ayo bang, ada tasbih, susur, ulah nu letik-letik sagede pereup. Ayo ka dia. Dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang, kacai, langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teh kudu dahar teh kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarake 2 poe. Wo teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah. Baca sholawat geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20. Beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh pohara beurang peuting geus datang ka tarang ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud ieu mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula ge sok ditaliti. Harideung maju lah omong. Oh, ieu mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu budug. Mana aya santri keras kuari mah santri. Awewe ge tilok budug jak kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus jana ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nyana geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok misleuk di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae. Maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kadua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae deuk ibadah bae ka 2 poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak. Pamajikan geus diwasiateun ka ieu harta nu aya bagi-bagikeun. Jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui tiga sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil.
asal kertek asana ieu asal kertek asana ieu terus we datang ka zuhur can aya datang ka asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ka 29 ngan geus nungguan mah ngan teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha asar can aya terus 30 can aya keneh bae geus liwat 2 poe aing geus liwat 2 poe cek anak ka asisten panggil kiai ka dieu anu cenah caknya 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deui kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu ieu kumaha lalakonna kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener jatuh dahar-dahar cek dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsing bener nomor kedua tuan raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi guari lain inget deui cek sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana teu lain ibadah teman sama lah eta rahasiana kuari tuan raja nu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah teu pernah tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah tapi kuari kamari iraha tuan raja sodakoh tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan bagikeun ka fakir miskin bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh nah kan kehadean tuan raja nya salat bae nya zikir bae nya maca Quran bae nya maca sholawat bae haju sodakoh teu eureun-eureun betapa luar biasana awak haju jadi hampang keuntungan tuan raja luar biasa bener ai kitu nama tapi kan tuan kiai ngabohong ulah cerita ngabohong kieu tuan raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku tuan raja sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karak paeh lain paeh ayo coba ente kan maksana penyakit paeh pasti paeh awas aing raja lamun 40 paeh aing teu paeh awas ya penjara ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 poe deh Allahu akbar Allah beres baca Quran zikir suatu kuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula namun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan
Nah, mana kiai bisa nikmat? Berarti aing bisa nenangkeun jelema. Lain sembarangan berarti aing ge. Lu batak pasti aya kiai di dieu, aju ngaji mingguan, malam Senenan cara kuari. Aju murid HS bae ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti, geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu HS nya ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Ialah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deui kiai tita ka dieu, kiai panggil dipanggil. Bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan? Paeh. Naon ieu nu paehna yai? Nu paeh teh kahayangna. Anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza. Wani ngridit. Urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge. Wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit. Eta kahayang eta kan cilaka. Nu kamari kahayang model eta, eueuh cek Tuan Raja. Nu kamari hayang naik jabatan teh, eueuh kamari mah hayang jadi raja, teu hayang sama sekali. Kamari mah hayang ngalobaan tanah, teu hayang. Kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir. Geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangonna ieu semampa ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang deuleu awewe kos deuleu kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal teu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal teu henteu atuh henteu darbata urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali gelis lain deui. Atuh can jadi ngaranna. Tah potongan si ieu tah mah. Tah ternyata paeh kahayangna. Nah, di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah. Moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah. Sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik. Sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi. Keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu. Jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna. Cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia. Geus beres amil naik ka jurumia. Sanggeusna naik ka jurumia amil poho deui. Bolak-balik di dieu bae amil jurumia. Kos kitu lalaunan sagera ge. Masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ternyata urang deuk ka Allah kudu wauh ka Allah nunung tuna kudu wauh ka Allah. Ai Allah di mana? Ai Allah mah tuh hese jaritakeunana. Da Allah mah aya di mana-mana. Maksudna kumaha? Urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula. Nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu jaiz di Allah sabaraha. Engke timbul keyakinan tak. Lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa. Iwayah Pak Allah maha uningan nu samar nu jelas. Ya Allah ya Rabb, sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang, ningali ge ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleu ka urang neuleu, urang ka diri urang neuleu, ka batur neuleu. Tapi kalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang. Allah selalu neuleukeun. Be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah. Ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa. Ih pohara salatna make jubah. Boy di masjid dage masjid kubah emas pan pohara eta. Wah lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi. Kunaon ai hatena aya di mall. Ieu kan lalakon kos kitu eta. Nah, coba supaya sadar-sadarna.
tungtun diri urangku urang di ka Allah keun melalui pengajian-pengajian sok gerage melalui pengajian-pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh kasieun dak we ja ieu mah pot ti peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya we cenah kula lamun dieu teu dicangan mah sieun cak dina di dieu ye sebab meureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karaseuy kuku lagi murid 10 sebenarnya we loba ye kuntilanak di dieu ieu sing ada ieu di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ieu genderuwo malah mah ieu mah. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura ka para aulia-aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah. Di mana? Di Baitullah. Jauh amat Baitullah kudu ka Mekah, di diri urang ge da aya Baitullah. Tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh. Mekah aya Masjidil Haram, Masjidil Haram terbuat tina taneuh, diri urang ge taneuh. Lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya, di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf, di awak urang aya qalbu paranti tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifin, sok bersihan eta Baitullah tahhir baitiya jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf, bersihan geura qalbu urang, tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah. Dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup, tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin. Aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge. Ya Allah ya Rabb, singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu urang keur ngaji kuari, urang keur salat, urang keur maca Quran, lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeuleu breh langit kabuka. Nah, urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah. Tah, tuftahu babus sama lisa'atain. Dibukakeun lawang langit dua waktu. Hiji jang anu salat, nomor kedua jang nu perang sabilillah, tambahna katilu jang nu keur ngaji. Lawang langit dibukakeun. Ieu urang kuari teh dibukakeun langit set, coba gadeuleu ka luhur kabeh. Ya Allah ya heuh, tuh we langit, ya poe kitu mah langit. Lawang langit dibukakeun. Arti da dibukakeun teh kumaha? Eueuh hahalang antara urang jeung Allah, malaikat keur nongton kuari. Urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah, malaikat nempokeun. Oh eta Ki Haji nu kolot aya bae teh saha teh gana eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak. Oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan teh. Tapi jangan mah kuat tilok gering. Tilok gering nya mah. Ege nu tilok gering mah ke Firaun kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang keur dihadiran ku malaikat. Komo Gusti Allah maha segala-galana. Dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat. Lamun urang boga rasa, aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat. Allah na hadir di diri urang. Ya Allah ya Rabb, urang mantep salat lagi. Allahu akbar. Moal aya risi, malesi. Kitu kene nu deuk perang, nu mantak para sahabat, para tabiin siap perang. Lilai kalimatillah
lantaran naon kadele sorga na kumata hate ya Allah ya Rabb kitu kene nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat didelekeun belah ditu oh cek malaikat ya awewe ngararaji oh ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek oh masalah oh masalah dideleuk ka belah ditu aya nu keur ngalamu belah tentara Allah keur kieu bebari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang merenya kehadiran ya karim nah kuari kembali ke diri urang ternyata horeganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid segede raja anu tadi dicaritakeun segede Gus Dur segede Raden Patah segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja anu unikna jadi wali Masya Allah deket biasa ka Gusti Allah raja aya di nyana wali aya di nyana indah amat hirup kos kitu hah susah aya di sieu bajigan aya di sieu rugi amat tunjuk ke mana sih rugi jasa urang mantap tadi gua liwatkan gadinya teh set cek kula jalan ke mana cenah ieu ge Cilaku kok dek jalan ke Cilaku aya babaturan gua lah di dinya tah saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani urang caricing di dinya salat bener tadi di darinya salat eta batur kula guru malah mah guru pernah dibere pelet kula gunyana ai kula manjur nyana nu merena henteu kok digawe jalan tah eta batur kula eta dicaringin nah lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu cek kula teh itu mah kelenteng cek ieu teh heuh nyawannyana tah ka bab kelenteng mah nyahonya itu mah aya kelenteng oh kula geus nyaho jasa siapa yang kuno gitu cerdas amat sih aju ieu mana Cina-Cina na tah kan ngawarung-warung ya Allah ya Rabb cek kula cek kafir aya di nyana susah aya di nyana di akhirat dibeulem abadal abidin mun kurang direnungkeun rugi amat lamun kuari nyana kaya kapal boga kereta boga segala rupa aya aju di akhiratna nyana ka neraka kajen geus senang jasa di dunia na hayang awe Singapura aya heg hayo hayang mana hayang nu Prancis aya Paris aya hayang nu luar negeri aya maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya kuari mah ambal aya di Indonesia teh di Indonesia ya kuari ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna awe anu sok dibeli naon ngaranna naon tuh nyawan jasa ya kari aduh budak osok beren Masya Allah kunyahoan deh itu ya di Indonesia ya kan kumaha ya ente hayang orang Cina embal aya di Jakarta ulah di hotel HI di hotel HI tingkat sabaraha kahiji kadua katilu masih aman kaopat masih aman kalima kagenep kaditu geus aman jehe mangkumaha gitu geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa geus puguh hotel Marriott mah aya hotel Marriott sia mah Maerot goblok dasar osok meureun ieu mah nya potongan Maerot ya ya Allah ya Rabb nah iya hayang orang Jepang aya Cina aya geus puguh Singapura geus puguh orang pribumi Karawang Subang Bandung ambal aya di Indonesia ya orang Cilejet ge aya eta bangunna hayu coba go ieu orang India ambal orang Arab ambal aya hayang urang mana geus puguh India geus puguh Uzbekistan ge buah loba Maroko loba jasa hayang urang mana perwakilan di urang teh awe beulian ambal aya loba jasa nah kuari urang sugih nya Cina nya kafir sugih beulian di akhirat dibeuleuh ge wajar ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung terapi-rapi di akhirat dibeuleuh saneng-neng rugi amat lan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui
misalnya orang dia ya tilok sholat, misalnya tilok puasa, itu ku Allah misalnya karena rakakan wajar lah nya. Siapa bangun embung teh gitu, sholat tilok karena raka embung, ku masih. Nah, misalnya aja karena raka, tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dia malah wauh jeung kiai-kiai. Ye, itu pada lain lalagaan kos. Gula mah indah jasa tah lamun kos kitu. Jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana. Cerik bae. Di daratangan kan kiai. Ikan surga mohon. Kok sedihin amat ya, sedihin amat di surga. Masya Allah lain sedih-sedih deh. Kunaon? Aya waktu-waktu udah dipakai poho ka Gusti Allah teh pakai zikir. Duh, mun hayu terus bae pakai zikir ngeunaheun jasa. Cak ngana nu pohona waktu teu pakai zikir asana nalangsa teh. Masya Allah. Pohara jasa eta. Pohara tah kos kitu tah. Jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah, inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana. Sehingga anu poho nyana jadi sedih. Eta hiji tah. Jadi kaingetan ka kula. Nomor kedua aya jelema deuk dikanarakakeun lantaran teu boga amal. Timbang amal. Oh, salat ngaplek Tuhan. Puasa eueuh batul mah Ramadan nya mah tilok. Komo Rajab mah tilok jasanya mah geus. Salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok. Lebaran ge tilok. Puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana. Cek malaikat kana rakakeun keheula cek anjing Nabi ulah waka. Aduh ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna. Ceng maneh salat mah tilok muhun, puasa tilok, zakat tilok. Ngaji pernah? Henteu. Sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi. Henteu cekna. Polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji. Tuh, siman teu pernah kula mah. Mun jaipongan eta kula. Insyaallah. Koprok kula bandar. Oh, insyaallah. Remi ya alhamdulillah. Ya telah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta. Alhamdulillah. So tolol sih alhamdulillah. Siapa gua amalan sekali. Mohon sekiranya teh. Aisyah ngaji teu pernah. Sugan wau ka kiai. Eueuh henteu. Ka kiai ge eueuh. Sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah. Henteu kula mah teu wau. Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya. Ya Allah. Wau jasa. Barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat di udag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai. Eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai. Aju nyana nanya, "Ai masa imah kiai pernah eta doang?" Oh, cak Kangjeng Nabi, aman geus, surga cak Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantap geus urang Cilejet teh kudu salat liwat bae ka imah kiai. Geus aman geus sakitu ge geus. Eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh. Masyaallah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa. Atuh komo ngaji di hareupeun kiai. Mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti, ulah nyaritakeun paham. Geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir mah aing mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu guys. Lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu
ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah itu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi hajim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deukeutan mental